pasal katilu belasna dina mertelakeun sabab tayamumna. Ari sabab tayamum tilu jumlahna eueuh cai nomor anu kahijina. Nu kadua gering matak bahayana tina make cai dina anggotana. Nu katilu eta butuh ku caina pikeun nginum satonu dimulyakeuna. Ari sato anu teu dimulyakeuna aya genep dina kitab safinana. Nu kahiji jalma ninggalkeun salatna. Nu kadua janil muhson disebutna. Nu katilu jalma murtad kaofatna. Kafir musuh anjing galak kalimana. Nu kagenep babisa kitu bunyina pasal katilu belas atau sampurna. Allahu a'lam.